Hebat na Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang teman. Jenius. Abong Batara, hartina Batara teh nyaeta pinter. Pinter, moal ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. Beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang bajai. Bagja. Hanya tak itu akibat naon cing. Naon akang teh? Akibat kudu jadi inung bapak dewek lain inung bapak nu salah. Akang dewek we meureun teu sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Dalam akang pinter mah pamungan teh. Moal jadi pangaripu. Da loba pisan geuning anak bapak teh. Putra-putra bapak mah seueur. Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajararagona. Wah, palolontongna Kang. Artina eta teh kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kan ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Eta we. Naon Kang? Sakalian titah salat. Naon Kang? Kalah main keleci we der parasea. Bener. Komo cerita. Ampun Gusti nu Maha Agung. Komo cerita Yuda dititah ku salat teh. Pan Ari Pandawa mah. Kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi. Kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina, kadidik jasmanina. Kageroh akang keur majalmi. Ai Kurawa. Wow. Prabu Dastarata cacak eta teh nempo panonna teh teu ningali. Teu ningali nepi ka riab anakna teh 100. Komo cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh. Meureun teh 1000 mah. Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya. Kang tenan eta pentingna. Nu mata kerahkeun. Ku sararea urang pigawe. Sungguh. Pancen rahayat dina program KB teh heuh. Oh kan tenan akang teh teh. Kudu sabenerna mah ararasup KB teh. Supaya sabab tingali we ku lobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja. Nya heureut akang. Heureut. Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat. Ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh. Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera? Kumaha teh Kang? Cerdas, mampu. Beres. Nyieun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien. Efisien. Dewek bisa nya euy. Percaya Kakang mah efisien. Jeung ulet. Ulet bisa bener. Hah? Bener akang. Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat. Walurat. Hah? Bener. Tadi dia pentingna euy. Buku hari akang. Cukup anak teh 2 palingnya 2 we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab. ulah akang. Aduh ampun ngaripuhkeun teh euy. Eta indung bapak kagunyang ganying akhirna teh pan indung bapak teh teu sararehat ka ituna. Sararehat. Hah? Teu saimbang jeung usaha makomo Kang. Teu saimbang jeung usahana. Balalang kru teh. Aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teh anak teh heuh nu kaalaman. Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. Ya. Ulan. Kumaha poe eta dewek ngagotongan mayit. Walah kitu akang. Eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa. Ya Pak Haji Sidik we teh teh mah murukan teh mang kuat. Ti Jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit. Ya untung pangperangan. Untung keur gotong nu tararatu nu semplak tak-takna. Nu maot papuguh deui. Eta nu simpati. Anu pae mah geus teu kaitung deui. Ieu mah ieu anu can maot nu sakarat. Nya nu sakarat. Rupa-rupa eta pelebah sakarat. Kumaha gumantung beureun ka resepna keur cager. Kan tenan. Kumaha dina amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we nya. Kumaha teh Kang?
naon naon tete kerja geura resep gapleh bener aduh ampun mantap turunan rupa-rupa nu sakaratnya kannya lu rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nepi kituan we kanya naon eta ini goreng berenang keur hirupna teh resep nyaron padak teh suli jadi tukang saron deh gitu dah heeh ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu akbar saha tadi kana resep salat teh oh digana oh leuh kita maka alah jalmi soleh nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akang kabeh oge canjara radi sanjara boh ka radi neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna bener kumantung ka urangna bener model kamari nyalonkeun urang legislatif legislatifnya kumaha kan eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sajadah ka masjid iPad teh eleh dicokotan deui teh mah aduh ampun lain kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ka eta meureun ubudunya teh modalna menang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun oh bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan sekolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun palingan loba jadi beurit kuatir Kang doana we teu sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu akang ari sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh leres dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan ada acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabadati doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heuh ameh kagero hareunana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer laras desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara laras anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan
anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata dorna wah sesepuh eta mah wah dipingkas segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek da dorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual senalna berarti teh ku akang sieun teh kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna nah kunaon sieun dicet tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan jadi wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea ayep kama bener saktina mah luar biasa dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh percaya kasohor itu mak-makna mah kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun ka dinya mah kula tara misleuk eta we bareto kumaha Kang bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun nya hiji dom-doman teh ka sumur teh plak pas ngalungkeun ti luhur pas eta anu aneh namahkeun ku nu kahiji eta nu kadua kumaha nu kadua Kang nu kadua cep kena kana buntut dom-doman deui wallah jadi napal cep 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 copot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teu muridkeun loba duit mung loba duit jeung ulah leuheung lamun ka aing murid teh barulang barang kirim tarima nya Kang barurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh sakalian ngirim belut oke tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat we jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tah ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi teh sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain dina ngewa boga rasa tanggung jawab ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun memperkecil ruang lingkup urang mah tak kitu da ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirup nya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener geus sugana pakitu eling ya Kang gelar perang sinupit urang teh ayeuna Kang jeung Garuda Ngelayang wah tada teuing tandingna eta dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ieu dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa Kang ayeuna lawanna di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki eta sarua pernah di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati Alit-alit Kenca Katuhu Dresda Jumena leres sareng Sirikadi Milu ngiru eta pejuang eta Gusti Sirikadi sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener mah
taeta merenan di mana istri milu tanggung jawab karena kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi naon emansipasi hor geus digenti nah geus kamari pang dijadikeun anak alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya kan atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina festival wayang golek sa-Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tandang barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempetan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenang laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya tenang tak urang teh sarada para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sarada ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek kebejana ti dinya kumaha artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 langkung pamilon 20 langkung pek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Pepadi oge Bapak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin anu nya kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin da kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureun ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau urukan teh berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa Indonesia sanajan bari dewek can narima mun bae teuing di mana nyangsangna tara cair gini Kang keurang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha Kang kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum doh da
kumaha teteh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kejadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi cadu mandi eta mah di parah naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet menet da eta jadi teu ngocor teu nyalur jadi mah teu bisa mandi kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kanu wawuh heeh tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke raya teh can BL loba dipengkolkeun can BLT di paranet mah can BLT ti ditu na mah mulus datang ka handap rada lieur rada disebitan heeh urangna cing gableg pucus deui dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah Kang diperhatikeun ku pemerintah teh dijual kan rupa-rupa aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui sikeneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif Kang legislatif ngadoakeun kanu tos jara radi bener kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana bener heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu doakeun ulah cara anu geus-geus lain ai kabeh mah ngan aya oknum di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagala rupa pasoalan oge aya oknumna oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun teh bener ngan aduh aing mun asyara wing ceuli wah asa kabentar gelap Kang eta tukang mariksa tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur meni asa kulebar Kang kacida atuh ke bangsa urang ayeuna rupa-rupa Kang lumatak anu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge aya teh ai gaji pada gembleng teh aya teh jelema anu kitu gaji we da sarua jeung korupsi teh ai gawe eueuh aya digawe nunutan aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees yang ngacai na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai rek arees mah geus limah nya Kang bener alah kitu tah euy ti deweknya nuhun Kang sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh sing nyangkaru sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kemerdekaan tina tangan jajahan bener eta Kang lain ngarebut nyokot lain urang nu direbut mah bener ku penjajah bener urang nu toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara keren tadi kumaha Kang nilai juang teh di dinya gedurkeun ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang daek bebersih oge eta teh pejuang sami artina ngeusi kemerdekaan bener lain perang wae bajuang teh bener lain perang da urang nempo runtah di kota teh meni kesal sanajan keur numpak mobil eureun gitu copot runtah teh tunda dina tempatna da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah da baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag nya jadi tahanan politik jadi salang-sara jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah teu da tina berjuang baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodoh teh tong bodoh kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing tuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kudu dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh dewek bisa anu maehan atuh ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paur geudeg kan
Alah. Ya. Kang. Alhamdulillah deuleu duh. Oh, rempeg Kang. Bagja teuing. Para dalang kadarieun bade tanang teh Kang. Para dalang aya. Oh iya, bro. Yuri. Aduh, kulawarga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat. Nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta di pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah seueuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya cenah. Loba suksok. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang atuh teh. Masing-masing tara inget ge. Ai digawe bejuang kudu babarengan ai datang duit geura sewang-sewang jara rumput. Eta kitu ai can datang duit sararea teh teh. Kudu kana moal ngait kana ti korong mun nya. Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung di baruang Kang. Sarua jeung di baruang. Nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sate dumeh we aing tereh paeh. Ulah, mau jeung tereh paeh segala. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Atukeun bae 20. Gara pikir ku si leuing. Ai paeh mah bagus. Geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui. Ya, lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus. Eta sing pajange Kang. Pinter gitu nama. Bayangkeun ku si leuing. Pinter kieu. Sing jagjag 50 tahun deui mah ayep. Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk. Nya Kang. Pak Haji Sidik jeung Bu Hajah Nining. Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti Jono. Keten ngan kade deuleu. Naon dari akang kade? Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba naon? Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono. Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Eta dulu aing. Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati perlu diketrok heuluna teh mah. Kade bisi ngaku-ngaku lain. Alhamdulillah Gusti. Nya kitu Kang. Tararepung urangnya. Tararepung. Jang. Ulan. Sakedeung deui euy. Naon akang sakedeung deui teh perang. Sakedeung deui. Naon? Jam sore teh nya. Naon? Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui. Huyuan atuh. Alah. Ira manehna meuli jam atuh. Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat anu anjing ngawitanya kaping 25. 25 Kang. Kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan. Doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa kreativitas. Naon silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Oh, kitu. Da moal rugi nya moal kan. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Nya. Kitu. Dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggalin. Ilmu mah murukan teh jeung salerea. Apaan kudu nginung ka waktu bibapa ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Aing belajar mah terus. Ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Bener Kang. Kitu nya. Yuk. Pek atuh didoakeun sing salamet Kang.